Salajengna aya dina Wanda Jaipongan Pak Deri. Dina judul sajian Keser Bojong. Penyaji Lucy Rahmawati dengan sajian Tari Jaipong Keser Bojong. Pembimbing 1 Rena Oktaviana dan pembimbing 2 Wina Luciana SS. Pendukung Buyut Manis dengan sinopsis. Ditarikan oleh penari putri yang dapat ditarikan tunggal maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan. Nahan dalam ayat katina, nahan juang ayat kamalang, daun pulus lambaran, kahoyo tacan lamping pasir pilawangan hareluan jaga di gunung alam indah tambah indah nalir cinta urang iya. Masih kesawang, aduh kembang kamerang, rarang keyan berenang yang harapan iraha atuh iraha bagja diri tinekan tulus ngempur kurung mentung laksana on siang lepaya lambaran jari teuing montetus mibanda katunggaan hirup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang bade langit bade bentang mega mandung mega sutra bade langit bade datang telangkung maksud salira tenanan arewas ayeuna ukur harewas
naku naon arewas utung arewas nahan deuleuh aya katina nahan jua aya kameung dawana pulus kalambaran kahoyo pasti kesorang lampia pasir pileweng harewa jago di gunung alam endah tambah endah hadir cinta urang ya masih ngasawang aduh kembang kameng rarang keyan beremna mayang hareup atuh iraha bak jadi tindakan tulus ngempur burung mancung laksana mun siang lepaya daun pulus lalambaran lalaman jeriting mun tetus di bandang katunggal hirup ukur nunggu waktu orang lampah anu ngambang daun pulus lalamparan di talingan awit tali sugan tulus lalamunan aya milik diri abdi Caang bulan damaran canggih dengan tambah pamali abdi sering kasamaran si horeng panutan nahan deuleuh aya katina nahan jua aya kameung daun pulus lalambaran kahoyo acan kasorang lamping pasir pileweng harewa jago di gunung alam endah tambah endah ngalir cinta urang ya masih